Kanggo pelanggan abi anu ti kamarina nanyakeun teh iraha buka, hayu poe ayeuna warung geus buka he geraja-raja lain meni asa ditelor nya tiap panggih jeung jelema. Kunaon warung can muka? Iraha warung muka. Komo panggihna jeung pelanggan abi mah meni asa boga hutang. Heueuh atuh da ampir unggal poe ditatanyakeun teh iraha muka eta ih hayu geura muka, eta hayu atuh geura buka. Padahal mah warung seblak di tempat abi teh loba nya. Tapi sakalina warung abi tutup teh inaha make tutupan hayang jajan seblak. Atuh jajan we katen batur seteh barudak. Pan sok teu pararuguh cenah eta jajan katen batur teh. Meni aya kituna nya eta barudak. Tah caritana ieu teh hari pertama jualan deui saenggeus libur 2 minggu. Hari sugan teh moal rame nya jualan teh. Nya pan ari biasana mah lamun geus libur lila teh hari pertama mah sok teu isieun heula geuninganan da can arapaleun jualan. Hari pek teh ayeuna mah alhamdulillah geuninganan can ge update na story warung geus buka. Geus daratang sorangan jarajan. Nya teu apal warung rek rame tadina mah di dieu teh rek kagoreng ulen. Heueuh aya ulen sesa hiji deui tadina mah rek digoreng. Kaburu aya nu jarajan. Jeung nu jajan teh datang hiji unur hiji. Pesanan nu hiji karek beres geus datang deui anu pesen. Jadina we tungtung na masuk ulen teh teu kagoreng.